Amin, amin, amin. Aduh, bojo abdi menurut. Amin, amin, amin. Susah. Ayo Ustaz, lawannya Ustaz. Hebatnya. Cik, tutup Lah, ini apal lah. cik, angkat salib cik, Bismillahirrahmanirrahim. Manawi tekabutan iya kayong di paru manu ya. Iya. Hatur nuhun akan numaruman lampu mudah-mudahan ditampi iman Islam. Ampun dan sakalan. Bagus ya. Bagus. Akan sepertos nama numaruman lampu eta teh Kang Ahmad Gujali nya. Golongan jalmi lintuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara kurang kompak, jamaah banyak, bahkan lain jelema unggul nu hadir juri ke aya. Da sok benten ari jalmi sareng juri ku upami nuju ngaos caralikna teh. Ari jalmi mah resepna teh kieu nalemrak dinu caraan, ari juri mah dinu. Silahkan ku Bapak lihat ke sebelah sana, tempat tiup masih kene kosong, tapi si itu mah kalah dinu poe. Udah disuruh tadi. Berarti itu teh ngaranna juri. Nyumput lain juri. Manya juri di kalopea. Aya juri ararudun. Allahumma sholli wa sallim mubarik. Masih siap ieu teh? Siap. Tarundun teh. Sok atuh caangkeun baterai HP-na sadayana. Sok tanpa terkecuali nu garadu HP urungkeun baterainya. Sadayana angkatkeun ka luhur. Acungkeun sok nu garadu HP urungkeun baterainya. Tong kalang ngawe-awe wae. Nah, saya temu batur ngaji yang Facebookan wae. Kaluarkeun baterainya tah HP-na, acungkeun leungeunna. Aja di matanya ke HP, sok pokona mah panangan nu katuh kaluarkeun, lamun teu dikaluarkeun berarti bau kelekna. Allahumma sholli wa sallim mubarik. Tuturkeun heula kalimatna sareng sadayana. Hasbi Rabbi. Hasbi Rabbi. Kurang tarik oce mah ari nyarekan salaki mun bedasna. Hasbi Rabbi. Hasbi Rabbi. Jalallah. Jalallah. Mafi qalbi. Mafi qalbi. Ghairullah. Ghairullah. Alal hadi. Alal hadi. Sallallahu. Sallallahu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kupingkeun ngeulana nang ketos
contohan sekali tangan ibu nu katuhu nu nyepeng HP nu teu goyangkan ke kanan dan ke kiri. Siap? Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Kurang tarik la ilaha illallah. Acik sok iringi petembakan hadroh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sama-sama goyangkan ke kanan dan ke kiri. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Semua la ilaha keluarkan la ilaha illallah. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu la ilaha. Semuanya la ilaha illallah. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha. Semuanya hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Tiga kali la ilaha illallah la ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tangan kanan adukeun ka tangan kiri bari dikeprokeun tuna apena ke heula janji keprok kiri. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin ngareuna atuh aja lamun arek-arek kabeh keprok teh lamun moal-moal sok sakali deui keprok sakali. Dititana ge sakali aja keprok sakali 2 kali berkali-kali. Subhanallah, luar biasa resep ari ngaji jeung murid TK kieu. Ih, kapan ieu TK taman kedaluarsa. Geus penting kita keprok we. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillahilladzi arsala 'abdahu liyudiyana saminad dhulumati ila nur. Ieu teh menikah. Naon eta nu dina gelasa? Kosong. Ieu teh punten ka panitia, abdi tidak biasa minum Pocari Sweat. Susu jahe teu biasa. Abdi mah gaduh penyakit riut sirah. Ieu teh biasana damangna teh ku kopi gudei. Punten ieu mah panitia. Yang itu si Ahmad Ghazali nuju kali itu. Kang Ahmad Ghazali nuju milarian kopi gudei. Nuhun aduh Gusti teh di pairan kudu kasep. Geus nikah acan. Allah siap. Ada mana? Aduh. Alhamdulillahilladzi arsala 'abdahu liyudiyana saminad dhulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa di sana? Berisik-berisik. Menuju milarian kopi atau apa? Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi kurang kompak. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi ketika mendengar nama Nabi kita semangat dan harus membacakan sallallahu alaihi. Ibu sing lebih orang cinta ke Kangjeng Nabi. Dari cinta ke Nabi mah teu aya batasanana, jeung moal aya tungtungna. Beda jeung urang cinta ka pasangan. Ibu ayeuna kacarog ge aya kene cinta henteu. Aya kene bogoh henteu. Bohong. Geus parewat kieu mah moal aya bogoh. Abdi gesah kieu mah masih kene muda, tapi dak ka suami sekarang mah udah tidak ada cinta lagi. Nu aya teh naon? Ya kunaon geuning cinta tara lami, karena cinta mah sok tara awet, tara lami teh tara lana atuh. Da cinta mah sok keuna kuseep, lain setan. Manya cinta di daharan setan. Tetap neng aja narika. Awas para pemuda, jangan terlalu berlebihan dengan namanya cinta. Sok ngeganggu dalam ngaji, dalam belajar. Supaya paribasa kalau cinta sudah melekat, tai kotok asa coklat. Kalau cinta sudah bersemi, cacing tanah terasa indomie. Kalau cinta sudah membara, tai ucing ge terasa pedak. Tidak ada dari sanahnya tai ucing asa pedak. Cek saha anger we tai ucing mah kumaha. Tuh geuningnya. Apa geun sih ieu teh mah geuningan. Ibu sok nuang tai ucing mah. Geuning telan hasil. Penting pahit ge. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya telepon naon ibu? Ciluncat. Pasantren naon ieu? Hah? Nahju Salam Al-Musri. Ieu teh tantosna alumni Cianjur Mama Paki Al-Musri. Pun bapak tahun 75-an lah, sebelum tahun 75-an pernah jantan Rois Am di Al-Musri nuju almarhum Mama Paki aya keneh. Karsan Mama Paki bojo nu ti payun ngantunkeun nikah ka urang Sumelap ka Umi. Anu alumni mah pasti terang. Emut pun bapak teh ti payun nuju lah putra-putra Mama Paki ge masih kene seueur teh aja nikah. Ayeuna mah incu-incuna terus nararikah, termasuk anu akrab sareng abdi putrana Kang Haji saha namina teh Neng Iklima terus nikah geulis eta emut. Abdi kan upami alumni sok ngiring sareng pun bapak ngan alumni di Al-Musri mah tara setahun sakali, pami telepat mah 5 tahun sakali. Di Al-Musri mah di Mama Fakih di Cianjur Ciranjang eta teh ceu terang teu atuh ka ditu ka Al-Musri. Cewek-cewek teh santrina di Caladar di Al-Musri mah mohon ibu geuna di masker. Sieun kunaon? Urang mah karek sieun teh ku corona we ungku ai ku nyieun corona teu sieun. Bener. Urang mah urang teh sieun ku Allah, Allah ngadamel corona na urang mah karek sieun ku di jieuna, ku nyieunna teu sieun. Alhamdulillah. Kopi ku deui tapi moal amis. Kunaon kopi sabungkus cai beli pinuh kieu. Atuh nuhun ya. Ieu sedikit permasalahan abdi bakal hilang karena tos aya kopi gude ngan ieu penyakit leuleus tur abdi moal leungit lamun teu diubaran ku teh pucuk. Tadi cici kirek ini teh. Ibu doakan dia pasantren mudah-mudahan langkung aja. Sempurna pamit telepon maka Haji Lukman ya. Mohon beserta ibu, beserta semua dewan kiai, mudah-mudahan ku Allah diparanjangkeun yuswana, berkah yuswana, berkah ilmuna, ya robbal.
Jangan dulu kemana-mana. Saya akan mencicipi yang satu ini dulu karena badan terasa lemes, tenggorokan terasa kering, bibir sudah pecah-pecah. Itu ciri nate kurang kopi. Kopi na gelasna papa mama. Nukir teh gelas tina kado ari kawin nukir teh. Si atuh mah bere cai teh mah dina gelas nukir. Papa mama. Aduh, papa mama geus mamam eueut. Bisaan dia membaik kopi. Aduh, papa, orang semua nggak perlu gak salah gitu cok. Papa, salah kita nggak perlu nih. Mama, guys mama, jalan. Bisnis deh, subhanallah. Akang teh kononnya merek kopi nyaman lawai. Majikan lu bogoh nggak ambil. Bagus. Terus tadi ke sana Habib pengawas temannya bu, ibu. Terus biasa ngawas dugi kawungi tahu dia mah. Biasa terus tiap di mah 5 menit teh. Dah aing ngawas mah ibu teh kudu lami sok naon nu bieu dicaroskeun ku Habib apa teh. Tuh nya. Da ngajeng mah diri lalak tara diarapalkeun. Nu penting ngawas mah singkat, padat, melekat, tong hilap engke uwih urang teh dieu nyandang. Ilmu anu manfaat. Eta mah lain kana ilmu nu dikira teh dahareun. Ibu tos di pasien terkat. Atos da beda tadi abdi di ditu aya barudak digangkon mah pa ucuk itu kana gang. Meni capek kene membakar kalori lah sugan we langsing. Oh aya barudak uih ti payun bari nyernak berkat. Jangan kemana tenemal kalah sholawatan. Sallallahu alaihi Muhammad balikna munang barokah. Hajakal kuning sautik murunan dilog-log ustad. Budak kayak ngaji jadi harus dipintang ku budak gara-gara bapak. Itu tinggal dipewetet. Allah sia. Aya nu kieu da. Sana mila Mang Agus. Bagus, mudah-mudahan Mang Agusnya. Duh, dapat doa ta. Kita terima iman Islam sing husnul khotimah. Amin. Cuma maut ya. Nah, Agus pada maut. Bade, langsung atuh gerahos ayeuna. Jadi disebut bade. Nu dihormat kersana MC, ieu teh nu mana MC na teh? Oh iya, nu Jangkis Kasep Bodas. Duh, milik siapa teh teh? Terus hayam gaduhna. Mudah-mudahan rumah tangga sing runtut raut sauyuna. Cek bahasa orang Ciruncat mah kacai jadi barase ini kacai. Disolowi atau dilalap maron. Lain kali nu bodoh besok para redeng ngajawabnya. Catu dipikir heula. Patah dijawab teh kudu yang dipinter tasik naik ngaji. Kacai jadi salawi. Dilalap maut ke. Manallah, nu dihormat MC, penertib wanci, panata negara, pengatur waktu, protokol, sarua-sarua keneh, master of ceremony, bahasa Inggrisna, berbeda juga good morning, selamat pagi, bujur morning enak sekali. Nu dihormat para alim ulama, para ajengan, para kiai, wabil khusus kasepuhan Kang Haji Lukman beserta keluarga. Aparatur pemerintah manawi aya Bapak Lurah aya teh aya. Bapak RT aya. Bapak RW ieu jamaah. Bapak-bapak urang Ciluncat. Mani karasep beujeuh. Nya seueur mirip artis. Sok tingali kalau mah dipelong-pelong kita tadi Bapak ieu teh miloba nu mirip si Tukul da. Artis itu tuh. Ya Allah yang selalu setia, yang selalu mendampingi ya Ibu
para banser teh cangkel bari eta istirahat di tempat gerak. Da pasti seri ngan kalangan ku masker. Ya Allah, ya no dua sok bios abdi mah teh dikieu ge calik da karunya cangkel. Cangkel abis itu teh. Ya Allah, abdi mah selalu saja ya angkat jempol untuk banser semuanya. Tepuk tangan buat banser. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah ibarat angkat tutup itu malam bangsa kiranya tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang demi agama ku rela berkorban, demi negara ku rela berkorban. Semuanya maju, maju ayo maju ayo terus maju. Singkirkan dia kikislah habis mereka musuh agama dan ulama. Wahai barisan bangsa serbaguna, di mana engkau berada? Di sini teruskanlah perjuangan demi agama. Rela berkorban demi negara. Berkorban prajurit pembela Rasulullah. Bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara. Satukan hati, musuh ajib sampai berdarah untuk agama dan negara. Tercipta kematian murah harganya. Selesai membari lanjut. Iya teh acara naon itu menyebut nanti mauludan. Iya mah maulidan, itu mah mauludan. Iya mana nu bener iya. Mau naon aja lah, ini dia sok nyebutna kebanyakan banggalibna nyebut naon. Sok disalahkeun tara ku ajengan. Mun nyebut muludan. Gak sarua keneh inti nama pengajian. Ngan minimal ibu kudu apal aya muludan, aya mauludan, aya maulidan. Nu nyebut teh tara sarua. Ibu rek ka mana? Mauludan. Ece rek ka mana? Maulidan. Mang rek ka mana? Rek muludan. Eta rek ka mana balik? Kapal. Sini bukan juring. Ayah baby obrolan teh dah. Ibu ka dia pada pengawasan ibu ridho henteu. Teu dipaksa ku Kang Haji Lukman. Diburuhan teu. Aya nu muruhan aya. Aya. Saha nu muruhan kanu ngaji Gusti? Ibu jauh ti bumi ka dia, bapak angkat ti bumi anggang ka dia nanya mudun bulak belok. Ibu hakikat cek Allah, ibu teh keur diberi jalan tol, jalan lempeng untuk menuju surga. Ibu hoyong ka surga. Apal jalanna? Ka dieu. Ka mana mah? Jalan ka Jogja. Ka dieu mah akang ka Palih Wetan. Ka mana mah ibi jalan ka surga. Ka dia wur balik tempat celengkeun 1000 aja. Yes itu mah wur. Bari eueun mah celengkeun. Ya cicingkeun sing beres. Ka mana mah? Cung jadi we kudu balikan deui. Ka mana mah? Jalan ka Jogja. Ka dieu mah akang ka Palih Wetan. Ka mana mah ibi jalan ka surga. Ka dieu mah ala ece ka pangajian. Tong ka pangaosan. Ka pengajian. Ka dari pengajian mah ibu aya bahasa kiratana ngaji ngahaja-haja neangan aji. Ari
pangaji harga berarti orang teh kerneangan harga ieu teh sanu rek mere penghargaan Gusti berarti jalmi anu ngaji punya penghargaan ibu menjadi orang yang berharga di hadapan Allah amin subhanallah sok balikan deui ka pangajian kurang kompak ya sok awas ulang udud wae cenah ududna mending ora ieu nama siap kamana mah ece jalan ka Jogja ka dieu mah akang ka Paliwetan kamana mah ibi jalan ka surga ka dieu mah ala ece ka pangajian kurang kompak ka pangajian tuluk ketuk tuh semua meni keprok ya Allah eta mah di piwaran ku abdi nyebut cereng balik keprok henteu ini kena ngajak edan sakali tuluk tuk abdi mah teu ejek teu nyitah ngan teu ngareuna lamun nyebut tuluk tuk teu ngajawab naon bener subhanallah ibu sanajan ibu daya memaksa tapi ibu sing memaksakan diri angkat kana pangaji wios daya numuruhan da aya numuruhan Gusti asal ibu kadiana rek naon aja ka dieu rek neangan ridho Allah ku jalan pangaji abdi ti panganaran rek naon ka dieu sami da hirup jalan dunia mah hanya satu ingin mendambakan ridho Gusti da urang hayang ayeuna aya dina ridho Allah kudu ridho hirup diatur ku Gusti sakalok tuluk urang ngaji kudu ngaji cereng laksanakeun ngaji tuluk sakalok kudu salat cereng ku urang laksanakeun iya nu hadir tos salati sahaja awas bu abdi mah teu mengharapkan datang ti dieu ibu sare salat isaan can isuk-isuk deui salat isaan teu da gara-gara ngaji penting teuing awas yang malaikat Israel teu apa datang ayeuna ngadodo ka aja horeng maot ngadodo bolosok di datangna teu ngagaran teu taya diodah kamari datang abdi aya ngaran diodah ibu da balas capek merenti berang diodah lo bapak gaweannya kitu teh apa ari namina istri mah super kariweuh super kacapek super kasibuknya ceuk sok ibu komono boga budak leutik mah dugi ka bumi da yakin aja teh moal langsung tibra sare ieu budak ngagrenyi beu bager ka dieu yak nyusu ieu nen budak teh ngaginyel dina kepentel susu aja budak geus lehet bapana bogowakan deui dah ku aja gak mau diantep dan yang sarua ka salaki ge beuh atuh bapak ka dieu parasmanan jeung budak tengah penting parasmanan eta anakna jeung bapana abi nyeng-benyeng sabelah susu ku budak nu sabelah ku bapana tapi kahulu susu teh omset ari ikutan ngaluhureun dadak susuna nampun bujal aja halo eta diodah ge kitu aja balas kuriweuh jeung capek salat magrib ngagoler dina sajadah kabablasan ti berasa rek inget-inget setengah 4 geus adzan subuh ge kitu ge ibu kahudangkeun peda diodah teh didatangan ku malaikat cek malaikat man robuka gebeg teh diodah uluh ieu baru disebut maot maka dican salat isya eta diodah rek maksakeun nyaring oce rek maksakeun hudang teu bisa diodah sama sakali rek hudang burak asa aya nu ninihan sangkaan diodah meureun ku eueup-eueup geuning urang ai ku eueup-eueup sok hese nyaringnya disakalikeun diodah nyaring ai pas breh teh ternyata salaki diodah geus luhureun dasar ka bawa ngimpi jadi diodah teh salah ku kupingan dedingan diodah man robuka pugu salaki diodah mah rok buka Allahumma sholli wa sallim wa barik awas ka dia urang neangan ridho Allah sing ikhlas urang init kana pangaji ami abdi jeung ece jadi ayeuna
ridho Allah mah ku urang kadambakeun terus ece digawe di diukna ikhlas insya Allah ibu lamun ikhlas urang ridho ka dieu bakal menang amal ece lain amplop amal gitu da abdi ge ka dieu teh cenengan ridho Allah ngan aya leuwihna hayang menang amal ya Allah lamun geus jadi amal digawe abdi tak pasti balik abdi ti dieu bakal menang doa lain duit aja butuh gitu ku duit aya nu teu boga duit anu salakina teu usaha aya nu boga hutang aya boga-boga nu ilit kana pangajian ibu-ibu nu boga hutang sing lunas nu tarik amin berarti nu gede tanagana aja lain subhanallah aya muludan menyebut aya mulidan ini reka mana muludan naon ari muludan lah pangajian we ngan beda dina muludan masuk beda jeung dina mingguan sok aya di dieu pangaosan mingguan aya poe naon poe minggu aja mingguan mah lain poe kemis mingguan poe minggu da Jumaan kita poe Jumat tara poe Sabtu. Oh, ibu beda mingguan jeung dina muludan mah sok aya berkat, sok aya seneng, aya dahareun, aya cai, aya cau sagala disebutan eta muludan. Oh, kakarek apa teh kitu we. Naon ari mauludan, naon aya muludan, geus we kieu aja. Muludan teruskeun ka santri dan dia mah pesantren. Muludan teu aya segatan. Lamun dina tasrifan sok inget nimba heula keur pesantren. Wa ada yang idu ida tawa dan bahwa idun wadaka mauudun idla tang idu mau idun tak lamun ayeuna kecap muludan dicanak tina kecap walada akur jeung walada yalidu lidata wawal dan bahwa walidun wadaka mauludun lidla talid maulidun eueuh kecap muludan berarti muludan lain tadi gantian sih wilujeng istirahat siaran itu muludan sanesegat masdar hayat masdar marra masdar mim masdar taukid upami dicanak tina kalimat nu tadi walada yalidu teu aya kecap mauludan teu muludan aya ge maulud aya ge maulid laras. Naon atuh ari muludan akang naon atuh ibi ari muludan teh peristiwa muludan teh kajadian berarti aya peristiwa aya kajadian iraha peristiwana iraha kajadianana jeung dina waktu bulan naon terjadina nyaeta peristiwana terjadina dina bulan Rabiul Awal ayeuna mah da geus bulan Rabiul Akhir Rabiul Tsani ece keun bae da urang teh henteu pamalik ieu bahkan urang balas mahabbah ka Kangjeng Nabi sanajan geus bulan Rabiul Tsani tetap melaksanakan pengajian luar biasa keur urang Ciluncat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu aya naon nu terjadi dina bulan Rabiul Awal ada maulud aya naon cenah naon ari maulud isi maf'ul walada lahir berarti maulud aya anu dilahir saha anu dilahirkeun Kang Ahmad Ghazali lain ieu bangsa sanes RT RW lain da ieu teh lain peringatan kelahiran Pak RT lain peringatan kelahiran Kang Ghazali saha atuh anu dilahirkeun dina bulan Rabiul Awal adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan alusna kakak jeung Nabi mah ibu ulah memperingati kelahiran sarua jeung atuh urang ulang tahun ka budak happy bus dituyul nya ari kakang jeung Nabi mah mengingat akan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan Nabi Muhammad di bulan Rabiul Muharram Syawal Rabiul sok aya nyebut bulan naon mulud aya bulan mulud aya ge Rabiul sok urang ditataan tahun Hijriah ayat 12 bulan Muharram Safar Rabiul Jumadil Awal Jumadil Rajab Sya'ban Ramadan Syawal Zulqa'dah dan Zulhijjah itulah nama 12 bulan Islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik Sayyidina Nabi
Sayyidina Nabi Allah Sayyidina Nabi semuanya Allah Sayyidina Nabi Saya Abdul Qadir Al-Zailani Habibin Nabi Saya Abdul Qadir Al-Zailani Habibin Nabi Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ari maulud da isimapul anu dilahirkeun terjadina lahirna dina bulan Rabiul Awal adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti urang itu sadayana, ieu sarerea. Sok rek sarerea sepakat rek sadayana. Hah? Da ieu mah turun temurun ti nenek moyang Gusti urang sare. Ingat abdi bageula eta Bu. Ingat teker balahir dan kan sok pogoan abdi anak pertama. Adi gaduh adi dua, pamaga tunggul. Abdi anu pangageungna namina Aah, anu kadua namina Beben, anu katilu namina Cecep. Jadi trio ABC. Aah, Beben, Cecep. Sok geura ibu buka dina YouTube trio ABC aya. Kan abdi mah teu gaduh channel gitu, ngan bisi ibu rek nyubrek nya. Oh, bisa ngalaik momen entong kana channel batur aya channel anu abdi nu kru abdi anu Cecep tah adi nu pambungsu namina Aah Muhibah Cireu ditulisna dibacana Aah Muhibah Kru gitu eta nu resmi channel keluarga abdi gitu. Abdi sendiri mah tidak punya ngan bisi ayeuna rek ngalaik rek komen rek nyubrek tah kana channel Aah Muhibah Cireu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Eta trio ABC ibu bisa rekondang urang Cilujat cenah yang trio ABC. Insyaallah kami bertiga datang kadilan cek Aah Beben Cecep ngan cek pun biang cek pun bapak pang solehna abdi pang gedena kunaon tarapasea jeung lanceukna cenah. Jadi pas jeung lanceukna kumaha udah abdi pang gedena cenah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kunaon Aah ngatiuk ieu tong dioprek buat giung. Allahumma sholli wa sallim wa barik subhanallah. Bu. Oh, so saraya we nya. Tah besok emot eta baheula lamun kerungsing. Komo adi mah Beben jeung Cecep mah da kaalaman atuh keur orokna inget. Mun keur ngear eta mamah teh sok mau dipangku budak teh. Gusti urang sarerea eta mun sok tepi kareup budak teh meuni tibrak. Tah jadi ibu ge kitu lamun budak ceurik teh ulah dipangku teh. Lai. Ajaran gitu kalau ayeuna mah di dapur ge geura bari ngais tempe ngagoreng budak. Dibalik. Oh gila tah kieu punten. Ngaos kacang tuang sok panelol ieu. Ngais budak ngagoreng urang mah nya Gusti urang pantes da ieu mah boleh ngagoreng teh. Satu ayah tutup pintu. Dua ibu buka baju sok saret. Tiga dua jadi satu 2 3 punya ade baru. Udah kata kalau terjelat baca. Cek bapak nanti batu sok jongjon nggak goreng mah. Bo cek budak mah ku bapak anak di pepene kepelukan bujuran teh. Ping pong. Ibu masak ping, bapak main pingpong. Udah ketika lamun royok we, mana ke sare atuh. Ping pong. Ibu muka samping ku bapak rek dirongkong. Ayeuna pungkur manda aja gitu dah. Gusti urang sare. Kanjeng Nabi Muhammad Arab Quraisy paling ter itu ecenya ngapungkur mah inget teh cat aya lampu pala mah ku cempur keneh ku guru diajarkeun teh mun subuh da baheula mah ku talumpuh keneh cat aya bangunan kieu atuh ngan baheula mah barudak teh meuli sok rarajin ralikan kaborangan geus ada teh sok curik sieun kaborangan ngaji ai budak ayeuna mah beda. Budak misalnya teh lain curik sieun tinggalan ngaji, sieun curik bisi kabogoh nyarekan can ngaWA. Karena langsung ngaWA ya udah bangun belum. Udah
ku aji mah ku inung teh kaliap cenah sok cenah ulah sare deui tersebut teh urang mengapalkeun urang ngahejah maca Quran da bae macan aya Iqra atau tahun 78 tahun 80 mah abi lahir tahun 78 ya 80 hiji 82 teh geus mulai ngahejah sok baca cenah dibuka tuturkeun mama beja barba bari tunduk atuh da lulungu beja barba si tarik ciwit kita cerita di ciwir beja barba sin JRC ya jabar ya hijikeun papa sia kalau ingat aja tapi dah nerap ke tetenya nerap bagala ajaran-ajaran itu mata ke bugeta tuturkeun kolot tagara sok mun budak kerungsing teh Gusti urang sare kudu kitu ulah sok diogok di kieu teh anak caan ieu anak bocor teh disebut anak saha tadi aku geuning ku sorangan ku kolot lagi so aya nu kitu nya atuh bager sing sok sing tibra bobonya geuning da hidup teh terus dimakan terus dimandian terus di kayu putihan geus gitu hidup teh terus godis anak caan nya boro-boro dek sare budak lagi molotot kuring anak saha tuh ieu cenah teh cek udah kayak soleh matong di anak ayo sok sholawat bareng Gusti urang Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad Arab Quraisy salatullah ajib ala Rasulillah salatullah ala yasin habibillah Rabbana sayyid dibabarkeun di mata wangi sane tahun gajah semuanya salatullah singkat beri semangat Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Rabiul awal bulana tanggal ngadu 12 April bulan Maseina tanggal 20 Siti Aminah min Haji naga catur ninga cahya maning empur di bumina iji gari sabar daya kotoran orang keske dan secalir ke tinggi badan serta arun sesemitan salatullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salih mabarik so ibu kapenak teh geuning Rabiul awal balikan deui sok tungtungna we jawab Ramana Sayyid Abdullah Ramana saha eta teh Nabi Muhammad Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di wengi Senin tahun sabaraha oh teu nyambung tahun sabaraha gajah tahun 571 Masehi yang disebut tahun gajah ibu bu Nabi Muhammad beda jeung Nabi nu sejenna ya Allah dibandingkan sareng Kang Ahmad Komo babar taya itu Kangjeng Nabi orok tos kenging soca tos kenging serta harum moal aya bau sengit Siti Aminah lahirna tidak ada darah komuk kotoran sekalipun setetes darah beda serang akang gua jali ka mana eueuh geuning sok ieu banser nuju lahir ka dunia seungit engkaja ieu si ieu aya kokotoran teh ya babar pinuh kokok orok acan dis kuat hayang seurina
kali sina semenit ewang sajam ewang nyaritakeun keagungan kemuliaan Nabi kalah saep waktu daripada saep nyaritakeun kemuliaan Nabi. Lamun ayeuna ibu nyeratkeun keagungan kemuliaan Nabi kertasna saha lega dunia ieu tintana salega lautan ieu bakal saep keneh kertas ti heula bakal saep keneh mangsit ti payun daripada saep kanggo nyarioskeun kemuliaan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi subhan. Nabi Muhammad sangat istimewa dan luar biasa. Di mana Nabi Muhammad dilahirkan ayat maulud nu dilahirkeun Nabi ayat tempatna maulid teh ya di mana tempat Nabi lahir di Mekah al-Mukarramah. Ibu nu kantos ka Mekah mah pasti apal tos ka Mekah acan acan hoyong ka Mekah geus daftar enjan atuh rek sanu mawa kabayang deui basa kana jemaah haji jemaah umroh tos niat mikot tibir ali nawaitul umrah wa ahramtu bihalillahi taala berangkat dari kota Madinah ke kota Mekah menghabiskan waktu 9 jam selama di perjalanan. Lamun ibu teu ngantuk lamun ibu teu sare talbiyah terus dibaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Datang ke Masjidil Haram ibu ningali Ka'bah Allahumma sholli ala baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman jeung saterusna ibi ayeuna geus lebat ka Masjidil Haram bade tawaf istilam kana Hajar Aswad diangkatkeun pandangan kana benda surga bismillah Allahu akbar muteran Ka'bah 7 putaran sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hazzal baita awi tamara jeung saterusna beres di Marwah ibu keluar bade ka hotel di tempat pangsaian katingali breh teh bumi tilas Nabi Muhammad dilahirkeun ibuna Siti Aminah di dinya ngalahirkeunana disebat maulid Nabi. Jadi lamun ibu nyebut bade ka mana maulidan oh berarti peringatan tempat dilahirkeun Nabi. Bade ka mana mauludan ingat ayat nu dilahirkeun Kanjeng Nabi. Muludan peristiwa berarti lamun nyebut muludan ibu teh keur ngayakeun acara nyaeta karena ada peristiwa nu terjadi di bulan Rabiul Awal. Pada naon ibu nyebut bisi salah nyebut muludan, mauludan, maulidan silahkan semuanya juga benar. Nyebut muludan hade, nyebut maulidan bagus, nyebut maulidan oke. Saek maulidan, mauludan, muludan alus kabe oge. Nu teu alus kurang ciluncat nu teu init kana pangajian muludan. Benar. Tong dikeprokan. Lain Japandi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lain ternyata di dieu luar biasa. Semangat kompak sampai ke jam ayeuna geus rek 11:30 masih duduk ibu masih calik bapak tidak usik tidak malik teh karena apa mendambakan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sing baragja dunia akhirat bagja urang juga Siti Khadijah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi solehna budak urang seperti solehnya putri Nabi Fatimah Az-Zahra. Saduna fi dunia usuna bil umrah bi khadijatul kubra wa fatimatul zahra bi khadijatul kubra wa fatimatul zahra semuanya saduna fi dunia usuna bil ukhra bi khadijatul kubra wa fatimatul zahra bi khadijatul kubra wa fatimatul zahra semuanya ya ayyuhan nabi wal kaukabu durri ya ayyuhan nabi wal kaukabu durri Allah anta imamul sultanu al-ghaibi anta imamul hadra sultanu al-ghaibi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mak nu ditudung biru dongker teh sakedap ka dieu mak. Angkat ka dieu mak. Ka dieu enak. Enggak, dah sama-sama istri ka dieu mak. So, ka dieu. Sik. Ka dieu. Allahumma sholli
wasallim wa barik. Sok ka dia mah, dia orang sholawat. Si mah meni semangat sholawat naik. Oke dia naik. Aduh. Allah. Sok calik di dia mana? Sok mau di sini. Sok calik Pak. Nah. Subhanallah. Ayo mate nanggawe saha? Bisa Bisa. Bisa seberapa tahun? Yusuf mah genep 10. 10 tapi mah masih kene. Iya, nanti semangat masih kene gagah. Jigana Mak Isa mah sok sering ngaleut jamu sari rampet gitu kan. Kapan lamun hayang awet ngorak mun awewe minum sari rampet, mun bapak-bapak aki-aki ngaleut kuku bima. Nah, gaya kuku bima tuh kalau wong neangan kuku careuh. Nah, eta mah menurut penelitian medis aja. Tapi upami saur Kang Haji Lukman da aya katerangan, ibu hoyong awet ngora, hoyong jag waringkas, bisa ngeulaan salaki, bisa ngeulaan pamajikan, teu kudu make kuku bima sari rampet. Meme sare gaduh wudu heula, awak bakal pres deui. Ari kuku bima jeung sari rampet mah kudu dipeser, leung lamun gaduh artos, leung deui lamun bisa praktekkeunana. Olga bisi juga Mang Kodir jeung Bici tatang abdi. Kamari poe Kemis burit, meuli kuku bima jeung sari rampet ku Bici ditinyu dina gelas yang berbeda ngan direnengkeun. Ari pas Bici ka kamar mandi wudu rek salat maghrib, torojo Mang Kodir datang. Langsung nginum cai eta. Kahili ari Mang Kodir janji kalah nginum sari rampet. Sesana eta kuku bima ku diodah ku Bici gitu. Jadi atuh Mang Kodir tepikeun ka ayeuna ceurik wae teu bisa eunti. Gara-gara sari rampet diodah ka ceurik gara-gara kuku bima heuras terus. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Subhanallah Mak Isa gaduh kene caruge. Gaduh Gaduh putra sabariji. Putra teh atos 12 ayat 7. Muni rajin produksi. Masa tadi KB eta ngalahirkeun teh berarti terus 12 kali. Nyeri henteu ngalahirkeun. Teu. Bener jawaban teh henteu nya. Lamun nyebut nyeri bohong. Mun nya borosot deui. Tapi kan kamu nang 12. Ya Allah berarti Mak Isa 12 kali ngalahirkeun, 12 kali Mak Isa menghadapi kematian. Neng ari ngalahirkeun teh sarua mayunan maut. Matak lamun ibu ngalahirkeun teras maut nage syuhada syahid. Beda jeung si Akang itu lamun maut na keur udud kitu, itu mah lain syuhada syuhadma nu Mang Yudana. Subhanallah. Ma ari sari dintang sok damel lawan Mak Isa. Serang Kaserang kok nyawa. Ai suami mah itu date damang terus 7 tahun. Aduh, mah kumaha? Perek aja 7 tahun. Subhanallah. Masih damang suaminya. Ibu doakeun kanggo Mak Isa sawae nu teu daramang di dia mudah-mudahan panyawatna enggal diangkat ku Allah. Digeus deui ku sehatna geuning ibu sedang nyari cainya. Ai cai mah wasilah, cai mah syariat. Hakikat nu ngadamangkeun mah saha? Gusti Allah ngacagerkeun maka Allah nyuhunkeun la syafi ila antam wal aya di nu ngadamangkeun terkecuali Gusti. Sawae nu teu daramang nu hadir di dia wabil khusus kanggo caroge Mak Isa mudah-mudahan enggal disehatkeun deui. Barokah Mak Isa meni semangat sholawat sok Mak Isa. Da sholawat mah mutiara luar biasa barokah sholawat kana sagala. Mak Isa bade ngaleut mau sholawat 3 kali. Tiukeun, eueutkeun ka caroge, usapkeun kana nuju esok. Oh, tah kitu. Sabarang moskeun sholawat si pasasarengan sadayana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa salah sih Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afi azim abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi
sallim dua kali deui sok gini ku hadro Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatih mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan panjawati bahwa sadayana nukaraos dirasa dirasa ngalangungan ieu pandawan muga-muga Allah mengasih sehat seperti halal di hari ini wa sallim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Maulidin rek nyebut mauludan ingat kalau maulid jadi maulidin aduh asa ingat kamari aja abdi nuju ngaos di Kuningan eta petugas jeung mustami papalimpang da mustamina si abah teh sare meureun aya nu sholawat maca ala toha ari si abah ala yasin ngan si abah teh pinter bisa nyalengorkeun ala tosin sadinya kayak macaran dia mauludin Entos teh. Awalalo, ma ari Nabi Muhammad dilahirkeun di mana? Di Mekah. Di Mekah. Ari pupusna wafatna di mana? Di Mekah di Madinah. Madinah. Di Madinah. Ari dimakamkeunana di Mekah di Madinah. Di Madinah. Di Madinah. Ari marek di mana? Marek di Ciluncat ya, Mak. Aku di Madinah, subhanallah. Mak luar biasa sholawat emak bagus, suara emak hade, emak beri semangat wae kita tadi ditaros wabi Nabi Muhammad lahir di kota Mekah wafat di Madinah, pupusna di Madinah dimakamkeun di Madinah. Emak di mana rek di Ciluncat dina taneuh nya mah. Manya tuh mah di digolerkeun nya. Ari emak diciptakeun ku Allah tina naon? Mah tina taneuh sanes. Tina taneuh. Tina taneuh. Jadi ulah salah engke ge bakal balik ka taneuh. Ka imah engke naon? Mata hirup kene. Manya balik rek ka Sri Nyungali ya. Ari sih mak kayak kurangnya lamun mages maot hek dikubur di taneuh mah poek teu mah. Poek. Mama geus ngalam